syukur we aya ngamanfaatkeun kitu teh. Mata kalau mun salakina can kawin wae teh ngahlu bangke ngamanfaatkeun. Lamun ayeuna salakina anu bageulana ini cek salakina teh ningali ka alam dunya itu bangke. Can anu ngamanfaatkeun kitu ka awena teh. Lil mukminin kerjal jalma iman segala sesuatu hal anu ditinggalkan di alam dunia moal matak jadi siksaan di alam kubur terkecuali kerjal jalma anu mawarna teu mawa iman teu mawa Islam. Naon nu tadi teh eta bisa wae langsung kafirin bisa wae munafikin lain jalma iman kadaras di alam dunia teh 3 golongan hiji golongan kafirin kaduana golongan munafikin katiluna golongan mukminin. Tah mukminin anu bakal salamat mah munafikin jeung kafirin mah di ditu dina neraka tempat moal salamat. Golongan munafikin adalah di antaranya kagolongkeun jalma anu mukminun indanas kafirun indallah. Gara-gara teu gablek duit eta aing jadi kudu ge carun. Ah goblok eta teh. Ieu teh nikmat ti Allah dihinakeun ku diri urang sarua jeung ngahinakeun anu merekna saha? Allah ngahinakeun ka Allah kufur. Saat itu eta jalma jadi mukminun indanas. Mukmin cek tatangana mah cek pada Islam mukmin da salat da puasa. Ngan cek Allah jalma kafir. Sabab geus ngahinakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah hinakeun kana nikmat anu didatangkeun ku Allah kan kufur hukumna. Cek saat cek Allah. La in syakartum la azidannakum tu wa la in kafartum. Tah anu kufur nikmat teh teu kitu. Paham teu? Maka jadidu imanakum. Takar jalma-jalma anu maotna teu kabawa iman jeung Islam. Maka segala sesuatu hal anu ditinggalkan di alam dunia hirup kabeh eta mah imah dipake batur nyeri hate teh eta teh ledang capek aing lamun aing dibelaan 24 nyawa tisuk-suk ti 20 bijieun suku-suku bijieun aing belaan jauh jeung anak jauh jeung pamajikan ayeuna dipake ku batur Gusti top deuleu kumaneh tah perkara anu ngajadikeun sabab maneh teu ngaji teh eta geuning ayeuna dipake ku batur rep deui kana motor dilayer dipake ku batur Gusti itu Gusti anu abi dibelaan teu merhitungkeun halal jeung haram dibelaan abi kaliwat salat goreng-gorengna kaburitan dihajar Gusti gini dipake ku batur geus tah eta anu ngajadikeun sabab maneh baheula teu ngaji teu salat teu puasa teu geuning jadi motor pake ku batur jejeritan di alam kubur. Nyeri hati ningali imah, ningali kendaraan, ningali duit dipake ku batur dalam posisi awak dibeungkeut kureu ku seuneu. Lain keur udud eta teh. Dibeungkeut ku seuneu. Sukuna dipasung ku rante anu tina seuneu. Awakna dipaseuk ku paseuk anu hurung tina seuneu. Teu baja hurung ditancepkeun kana sirah para tepi kana bujur. Beusi hurung bari teu paeh coba asaan geura. Awak keripuh menang siksa di alam kubur ningali perkara nu aya di alam dunya anu ladang hese capek beak dipake ku batur tidak terbayangkan. Pokoknya sulit diungkapkan dengan kata-kata pekat kuripuhna gitu. Barang red dari pemajikan dipakai di batur. Waduh, cilaka gede. Nah, masalah anu aya di alam dunya teu ditinggalkeun ku eta jalma. Keur jalma anu maotna teu mawa iman teu mawa Islam mah jadi siksaan. Jadi siksaan. Ningali kadunya tersiksa.
cicing diri dalam keadaan tersiksa maka pilihkeun keur diri urang geus aya nama pilih cicing dina siratal mustaqim lamun hayang salamet eta ge mun hayang salamet mun ya kumaha deui nya itu maka urusan ngajak mah rek anu daek rek anu embung ada aja urusan itu kungsi we teu kumaha gitu yang tadi diperhalus bahasana jadi sudah kahartieun ku sorangan naon kungsi teh kumaha kakara we kasinggungan ka panurian kasinggungan dikungsikeun anak poe Ahad ngarti-ngarti poe Kemis terlambat ya kasinggungan jadi seri sorangan tentuna Allahu Akbar. Nah itu jadi tungtung nama naon. Nu penting nama dai we. Wadahnya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ge wadahnya sebagai dai. Kamana ilallahi wadayan ilallahi. Bagian ngajak kana jalan anu dipikaridho ku Allah. Kumaha itu cek Allah hukum si Muhammad kumaha gitu bejakeun nah cenah Gusti kumaha ieu mah bahasa sengkuringnya pan biidnihi itu biidnihi kumaha idin Allah ka itu nama maneh mangajak ya bungku daek jeung teu nama kumaha aing cek Allah teh gitu kumaha Allah matak bahasana ge wada'iyan ilallahi biiznihi ku idin Allah ngan kade bejakeun ku anjeun wasirojam munirona bejakeun bahayana bejakeun ngeunahna bejakeun untungna bejakeun rugina bejakeun manfaatna bejakeun madaratna bejakeun sing nepikeun ka apaleun keukeuh urusan daek mah biizni kumaha idin kore nah pangna urang ayeuna kudu milih siratal mustaqim sabab geuning segala sesuatu anu aya di alam dunia teh jifatun bangke pada akhirna maka wa talibuha kilabun maka bila mana aya jalma hayang imah cul ngaji cul salat cul ibadah maka eta kelasna gogog kitu sabab nu memerik bangke mah ieu anjing hayang motor cul ngaji cul salat tentang motor teh kasorang salat jeung ngaji jelas katinggalkeun gogong teh anjing geus kurang jelas mah keke cenah mun kot kasar kitu Kangjeng Nabi atuh kasar naon sababna pancek Allah nage ulaika kal an'ami banu ari an'am teh paneta teh sabangsaning doma muning sapi termasuk bagong anjing termasuk. Jadi manusia teh siga anak siga sasatoan dina pada ngacona tak urang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjelas teuing bisi teu ngarti keneh gitu. Da urang mah make sinir sampir mah sok tara ngarti geun kalah jongjon mah yang bejarkeun teh oleh ka urang kumaha ka maneh gitu. Tepa-tepakeun ka batur geus buguk nyaho sarua ge sorangan. Tapi ari dijelaskeun kitu mah pan adunya jibatun wa talibuha kilabun diperjelas supaya tamah ngarti yen jalma-jalma bila mana ayeuna merik hayang imah cul ngaji cul salat nepikeun ngantep diri jadi jalma bodoh ngantep diri pinuh doraka hanya karena hayang imah anu sok bade ka imah ketika kapaeh moal dibawa maka eta jalma teh kilabun kelasna teh kilabun hayang motor nepikeun ka teu merhitukeun halal jeung haram teu merhitukeun bener jeung salah gitu halal jeung haramna geus teu diperhitungkeun penting ka sorang Allahumma inni as'aluka motor cul ngaji cul salat diri bodoh ge diantep we nah itulah kilab kartosnya
Papiraku we sakitu ecesna. Menceng arti keneh teh terlalu. Nah, alasan bangna orang dalam segala situasi hanya satu pilihan, ka sorang diri ditempatkan ku Allah dina siratal mustaqim, sabab segala sesuatu hal anu aya di alam dunia ieu moal berguna keur diri urang di saat ku urang ditinggalkeun. Bahasa itu moal berguna. Ku sabab henteu berguna, maka bagi jalma-jalma mukminin bila mana barang-barang anu teu berguna dicokot batur moal lebar Pak. Siga urang boga cangkang aqua ti buruan dibawa ke tukang kojong. Ieu loba tukang kojong di alam dunya kan. Matak lamun salakina panggeulana maot talajo teh alam kubur teh ningali pamajikanna, aduh barang bekas can aya nyokot mana tukang kojong can ka dieu wae gitu. Dikawin teh tatangana moal lebar kalahatoheun eta teh. Lamun pamajikanna nu panggeulana ilit ka alam kubur cek pamajikanna ke alam kubur Gusti barang bekas teh di alam dunya nganggur can aya tukang kojong